Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai samping, pakai samping. Mungkin tapi kurang kompak. Daun salam bulan salam. Daun salam mudah-mudahan asik ke Sunda. Daun salam di sumur, mudah-mudahan daun salam panjang umur. Daun salam di gogodong, mudah-mudahan daun salam panjang jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan wa'lam anna al-i'tina'a bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam min afdhalil qurban wa dhalika ya'sul sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Anu kusim abdi hormati pengurus pondok pesantren wa amal, abdi beserta beserta keluarga, mudah-mudahan abdi dipanjangkan umur, amin, dipanjangkan disehatkan badan, amin, disehatkan rezeki, amin, diberi kesabaran kuring ada dikurang sadayana ya doain. Anu kusim abdi dihormati para dewan juri beserta jajaranna, anu kusim abdi dihormati para santriawan dan santriwati anu sangat rupawan jeung baik hati. Pertama-tama anu utama hayu urang panjatkeun puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nyatana urang diberi nikmat iman, nikmat Islam sehingga urang tiasa kempul di dina acara PHB nyata perayaan Hari Besar Islam. Salawat wa salam pemugian dilimpahkan hingga junjungan orang sadaya Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang sadayana selaku umatnya iyalah yaumil qiyamah. Ngatuk nasib adi si abdi dina ieu mahfala lain sanes rek jaramah kan mamang-mamang sareng teteh-teteh tapi abdi cuma niatkeun mental unggul. Tema orang dina mengingi nyaita ayat sabaraha cenah ngarayakeun maulid nyaita ayat 3 pertama. Wa alam anna al-i'tina'a bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam min afdhalil qurban wa dzalika ya'sul. Sesungguhnya memperingati maulid Rasul itu dengan memperingati maulid itu ada 3 perkara. Yang pertama bid'ami ta'am, nyieun dalaran, nyieun kue, masak dan sebagainya. Anu kaduana biqiraatil Qur'an. Anu katilu nyaeta maca sholawat agar janji bunda. Ulang jelas anu pertama lah. Urang kudus lakoh maulid acara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya hiji carita tukang es. Terang mangga tukang es terang. Ari mah teteh terang tukang es. Tukang es teh ngalawat ke hiji masjid. Aya nu kurban apa? Marhaban ya nur aini, marhaban jandal Husaini. Eta si tukang es teh ngasup kadinya. Cek tukang es, para habaib, para ajengan, para kiai, tolong boleh enggak saya menyumbang maulid? Boleh, silahkan minum es saya. Ya Allah, eta es dihadiahkeun. Kusaha ku tukang? Atuh kurang ku tukang kue. Dihadiahkeun. Beres menghadiri maulid, eta si tukang es teh uih ngalamun. Cek pamajikanana, urang yang ngalamun ka SPA, mana duitna? Eueuh, ka mana? Di Kang Uludan, eueuh ajeun pake uludan mah tadi teu neunang.
ngalamun teh eta situbang teh hayang ngaraikeun muludan yang celeng sadinten 30.000 25.000 teu si mati-mati SPI jago 25.000 akhirna dibuka mulun payun setahun beres ngumpulkeun akhirnya situ geus bisa masak jangan besek 200 pesek 200 bungkus teu aya nu dongkap bener yang besek 200 bengket akhirnya eta situ kang saya curik di bega Allah ya Allah bener tapi hayang ngarekeun maulid dan dongkap mentang-mentang abdi jalmi miskin mentang-mentang abdi jalmi teu gaduh mentang-mentang abdi jalmi tukang eskeun ya Allah kami atuh datangkeun pahala maulid dongkap Rasul hei cek tukang eskeun Rasul anak Muhammad bin Abdullah eta tukang eskeun dirangkul ku Rasul ngiceup sakiceuk bentah deui eta tukang eskeun sadaya eta pesek anu berikeun 200 pesek eta teu aya sadayana. Ya Allah, Masya Allah. Eta dibawa ku ieu ku rombongan anu si jalan tadi teh. Ya Allah, mamang atau teh yakin kana pahala maulid? Ya Rasul. Ya Rasul. Kisuman sadayana dagang sawe hadir. Mun hayang takang Rasul dagang sawe hadir. Lu dagang somai geus kita mak kitu bae anu kaduana Qur'anil Qur'an anu kaduana eta maca kitab asli Al-Qur'an anu katiluna eta maca kitab Al-Barjandi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika subhanallah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.